suwarga tansah mengolawange dicawesake kanggo aing ge. Dek wani. Wis dia wis pak cetrek wis anu lah. Cetrek naon ya? Daring. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bang. Terus gimana? Aduh, capek kali rupanya panas ini. Abang baru cari kolak ini buat nanti kau buka sama si Pulang nanti ya. Gimana iya, Bang? Tadi ketemu sama orang itu jualan kolak. Katanya sih kolak pisang yang nggak ada duanya. Kolak anti galau bilangnya. Oh, benih loba pisan tuh ya teh. Ya kan biar si Pulo cepat besar kalau makan kolaknya banyak. Nah, umurnya mah udah gede eta teh, Bang. Pada we awakna gitu. Iya paham aku. Udahlah. Terima kasihnya, Bang. Iya, sama-sama. Abang buka di dia. Ya enggak lah, aku nanti sajalah di jalan gampang. Oh, ya udah tuh. Capek kali nih hari ini. Istirahat dulu aja, Bang, tuh. Ya, juga lagi istirahat nih. Yaudah kau taruh dulu itu ke rumah itu. Nanti tumpah kau taruh di tempat itu. Ya udah tuh, buat di itu namanya ya. Ya udah, ya. Jangan lama-lama ya. Ya. Panas sekali rupanya hari ini. Siapa naon di eta? Aduh, ampun. Pujang beri betul ya. Aduh, ya puasa aing mah pun putuin jang. Aing mah tayang deui mah teu kuat. Sama perasaan poe poe beuteung teh atuh. Unggal poe puasa teh. Kapan saurna aing kurang wae di kuai teh. Aing daripada puasa mah ya. Oh ya aing jag-jag wae aing mah puasa teh. Sia mah jag-jag nah. Mana? Puasa waduk atuh. Gitu, makruh. Puasa waduk atuh maneh. Puasa aing mah. Bibir geus kitu sadahar beuleuh kitu puasa. Puasa mah kira wis kabeh gitu puasa. Ya, tempo beueur aing teh barulah teh. Beulah tah depan nyelap tah. Lain puasa ieu eta mah beulah lagi lain pada puasa ieu. Tuh dulu. Lain. Barulah aing. Kapan nyelap tah si cengek segala. Kar baru reum. Ih aing mah. Mana? Bukan puasa. Pantes sahur mah teu puasa sote. Urang ge meureun mun sahur mah puasa. Nah, adik itu ada puasa kudu sahur bae. Ya, karena niat erek puasa mah teh sahur oge pasti kuat. Masa awak gede gitu teu kuat puasa-puasa acan pre-pre sahur. Wah, geus udah. Bang, cenah kamari nyebutkeun teh saek mudik. Ya, memang mau mudik nantilah seminggu ke depan lah insya Allah. Abang mau berangkat dulu mau pulang. Oh, abang teh mudik teh ka ditulin. Kamana nih eta teh ka Arab kan itu? Kemana kau rupanya malah ke Arab? Papua bang ini. Oh, Papua. Ya ke Batak lah, Papua lagi kau rupanya. Atupan bang teu apal matak nanyakeun ge. Tapi ngomong-ngomong nih ya, Kumaha bang? abang itu kan ceritanya mau bawa keluarga abang datang ke sini buat apa namanya melamar kau lah. Melamar gitu kan. bang. Tapi Kumaha? Ya, Bang. Tapi bayarnya isukan tes lebarannya. Bayar tes lebaran. Ih, ari sia si kumaha? Ari isukan yang tes lebaran sia bayarna di mana? Buka duit ge henteu. Oh, lah gitu mah. Ya bari nage sia baju sadua-dua jeung naon. Ini meuli baju awe sagala. Ih, pan mah urang teh anu keren. Ieu, pan urang teh keren ka awewe nya. Jadi, urang teh yang merek awewe. Hah? Awewe. Heeh, dul awewe. Kiraku hayang awewe deui. Terus ari pamajikan abang ka manakeun? Majikan duit balik ku aing tidur. Pusing aing mentan duit ka aing. Rujit aing bener. Rujit kumaha? Rujit mentan we duit. Rujit kumas. Oh. Emang duitna jeung naon, Bang? Aduh, ku aing dacan pernah dibere teh. Teu pernah dibere. Ya, bari nage ada jadi jalma mah ulah yang dibere bae. Justru sing daek mereka batur.
Yo mah ada diberi hayang, ada mere tara. Inti nama ya, karena jadi jalma mah sing loba mere alias sing loba sedekah. Dari ngaran sedekah mah lain kudu ku harta wungkul. Teu mampu ku harta, ku tanaga. Teu mampu ku tanaga, ku pikiran. Teu mampu ku pikiran, ku doa. Lamun geus teu mampu ku doa acan, modar we geus sia mah. Pusing hari gitu. Sudahlah, yang lalu mah biarlah berlalu. Sekarang kan kita buka lembaran baru lagi. Apalagi yang kau harapkan dari orang yang nggak jelas itulah. Terus kapan dia pulang? Bukannya dia sudah lama kan? Nggak pulang-pulang juga. Apa kamu dikasih nafkah lahir batin? Tidak kan? Haru deh, abang ini sungguh-sungguh. Masih kurang apa lagi? Itu berarti bapaknya si Pulo itu nggak jelas dia. Kalau dia jelas pasti dia ngasih nafkah. Lahir batinnya pasti kau dicukupi itu. Seorang laki-laki itu dituntut tanggung jawab, memberikan tanggung jawab, apa itu lahir, apa itu batin, apalah semuanya pasti diberikan. Kalau macam kayak bapaknya si Pulo, bukan laki-laki bener itu dia. Kunaon, saya juga lulus gitu. Gak lulus bang, kuku. Kunaon? Bulan puasa ayeuna nama loba pisan laranganna. Larangan kumaha? Ayeuna nama bulan puasa teh ketat pisan sia loba laranganna. Ketat kumaha? Ketat kumaha tah? Piraku isuk-isuk ngopi ge ulah. Atuh heueuh, dangarana bulan puasa mah madang isuk-isuk jeung ngopi dicara meureus sia. Atau dari orang hayang. Atuh moal puasa urang ngaranna. Gitu. Bola bolo, tep kau yang gusul lo. Iya sih bang, tapi kan status saya teh jelas ayeuna teh dacan pugu dicerai heuteuna bang, gitu. Memang sudah berapa lama kau ditinggalkan sama dia itu? Eta semenjak si Pulo kecil we. Ya, berarti kan sudah lama. Sudahlah, lupain aja. Apalagi yang kau harapkan dari laki-laki yang tidak bertanggung jawab itu? Sudah jelas-jelas abang yang mau bertanggung jawab. Masa kau tak mau? Iya sih bang, tapi dah bingung atuh. Kumaha deui? Janganlah kau bingung-bingung. Apa yang harus bingung? Tinggal putuskan saja. Demi kebahagiaan kau juga dengan si Pulo. Apa ini orang yang nggak jelas? Merantau tapi tak pulang-pulang. Cintanya berarti diragukan kalau begitu deh. Iya bang. Naon? Yo, orang boga informasi yo. Informasi naon? Tadi pan orang liwatnya ke imah Nabi Isa. Heuh, kumaha tah? Abang apa lain? Si Ucok nu urang Batak teh. Heuh, apa lu ngomong nawala heula weuh? Heeh. Heuh, kumaha Tah, kaciri nama ku urang tadinya. Heeh. Jika nama ngantereun dahareun ka Nabi Isa. Lah, bener sih dul. Kayak jika nama hakanana ngeunah deui. Lah, bener sih bener dul. Bener, nganteung nya jero nama naon teu apa. Terus kumaha tuh kumaha? Cenah abang hayang awewe. Heeh. Piraku elek ku Bang Ucok. Heeh, terus aing kudu kumaha dul? Nya abang ge meuli nu ngeunah, ajileun naon ke? Heuh gitu. Supaya tertarik gitu. Si abang, Bisa di mana kau lo? encen, ngaji bang. Mantap kali kau. Udah mau belajar ngaji saja. Aduh, ya Ari. bagus. Hari mana kemana bang? Mama kau lagi sibuk. Lagi masak itu di dapur. Kau harus belajar ngaji biar pintar. Nanti kalau kau sudah jadi anaknya abang nih, kau pintar ngaji kan mantap kali. Kali-kali nanti diajak jalan-jalan lah nanti sama abang kan. Kalau kau pintar ngaji. Ngomong-ngomong, bujuklah inang kau itu biar mau sama abang. Nah, emang kunaon sih? Abang ngotot pisan yang nikah jeung Mak Enceng. Ya, yang pertama kasihan lah sama ibu kau itu, sama kau juga. Yang kedua, abang itu dulu pernah dinasehatin sama opung abang di Batak sana. Kalau kau menikah cok nanti, carilah orang Sunda. Hidupnya sederhana dia, makannya pun gampang-gampang saja. Kata opungku, kasihlah dia sambal, dia dilepas di hutan, adalah daun-daun dia makan. Soalnya orang Sunda itu kebanyakan makan lalaban, cok. Betul nggak? Amin berbari marabananya bang. Iyalah. Tapi ngomong-ngomong, abang pulang dulu ya. Mau kemana bang? Mau pulang. Kebetulan teman abang katanya mau ke rumah.
Jadi besoklah abang gampang main kemari lagi ya. Ya udah bang. Oke, abang pulang dulu ya. Ya bang. Assalamualaikum. Salam. Heunya dul, jika aing kudu meuli makanan ngeunahnya. Oh. Jeung sia yang isahnya. Piraku aing eleh ku si Ucok heuh. Oh. Nawakna gede jiga buta naon atuh nu kitu euy. Yo. Terus aya, aing kudu meuli naon aing gul euy. Ya pokoknya mah nu ngeunah gitu supaya bikin tertarik. Oke cik sia dul. Ya. Yo, sia daek meuli, Jung. Ayo urang mah daek, Bang, Bang. meuli duitna ye. Yo. Tah, pokoknya sia meuli ngeunah, Jung. Jeung sia yang isah. Ari buruhna jeung urang mana, Bang? Kalah. Ya, Atuh 500. lumayan menang permen. Ya, pokoknya dul, meuli nu ngeunah. Kebikeun ka sia yang isah heuh. Sama si Pulo. Siap, Bang. Aing kudu eleh ke usaha geuning. Ucok. Si Ucoknya nu jiga buta heuh. Naon awak jiga buta lah. Pokona mah percaya we ka urang mah, Bang. Heuh sok nya. Urang pamit heula Oh, nya Cing. nu ngeunah. Ade, meuli nu ngeunah. Assalamualaikum. Heeh, waalaikumsalam. Iya, udah karena pendekat ya. Bukan nama yang bisa, bukan nama. Jika nasi kuda, mau diantaran akar yang udah. Suwargo tansah mengolawange dicawesake kanggo sapa wae sing kuat imane lan becik ngamale rikala urip ono dunyane pabi dunya iya carana ke kalus kieu geuning geus dipiceun Wak. Wak teh keur naon? neng lareureun neng capek geus tos ngarit Oh, teh balik ka mana bade lohor. Ayo tuh, jam sabaraha ieu jam 12 tuh. sumanya salapan udah lohor ada neng mah taraweh Ih, taraweh atuh. Wak ka mana? kasarean pas mamkolok seueur teuing jadi tunduh Oh, loh. Nah, geuning mana geus mulang? Ai si abang kemana? Mak, Nah, ai si abang kemana? ya Bang Ucok mah mulang, Mak. Mulang. Oh, heeh. Hari mana tos di mana wae loh? Ngaji, Mak, Ceng mah. Oh, tadi satu pintar anak emak. Ya, Ceng. Emak itu ngomong. Emak tadi teh dibere dahareun. Hah? Dahareun, Mak. Heueuh ku Bang Ucok dibere ieu teh naon sing ngaranna teh? Kolak. Atuh kain mah. Begini, Ceng. Heueuh kabeuki maneh, tapi mama era ngadaharna euy. Ada teh kolak sampeu jeung boled. Gitu. Nya mah. Eta mah mah teh. Ya, ngobrol gitu, Mak. Oh, cenah mah. pan, aya sok gede hitutna. Sok era engke teh ngadahar kolak kitu mah. Kumaha atuh nya? Kumaha tuh, Mak? Lah coba atuh kumaneh jual we ge. Kolakna kabaturkeun. Erek. Bukan. Ceng ya hayang, Mak. Engke dibere ku emak, saware didagangkeun nya. Itu, Mak. Oke, atuh urang rek cepet heula kolakna. Capek pisan. Kalah dititah melihat kanung deui keur bulan puasa kieu. Hari jeung awewe 50.000 urang. Hai jeung urang 100 perak. Ku aing korupsi wae kitu. Tapi sieun dosa keur bulan puasa. Tapi bae da di luhurna ge sok korupsi ieu. Baiklah sekali mah. Iya loh. Di kolakna. Iya mah, jual we ge. Sok nang mah itu, Mak. Karena mangeunah itu, Mak. Iya emang heueuh nah, tapi lah era ieu segede hitut. Ceng ya hayang, Mak. Iya, kan ieu teh kolak teh loba, pasti menang duit. Jung, oke jual. Lamun geus menang duit,
mak panik mencangcut. Hah, malah cangcut mak. Parang geus barolong. Jung ayeuna mah jual we ge ayeuna. Barolong kunaon mak? Ah, nyaho teh bolong ku sorangan rembes meureun mau gitu apa? Oh, atuh mak. Tapi engke amun ieu enteng pamarikeun ieu nya merecon karapan babi mak. Oh, heueuh lah kumaha engke teh Jung ayeuna mah jual. Hei, sing larisnya. Bismillah hae kusaha teh. Jang, kamari aing kabablasan sia. Kebelasan naon atuh? Paling terek ngabuburitnya wajah asar teh heueuh. Heeh. Terus barang asakan teh aing teh mandi, heueuh. Nah, pesek indit pisan. Adan. Terus Aing teh tolong we dahar, aya sugan aing adan magrib, Jang. rek Adan asar. atuh rentep puasa batal. Ih, kapan aing sugan aing mah adan magrib dari tadi cirian. Dicirian kumaha? Atau di cirian ke kos adan subuh geuning, make asolatuhuri umananaum. Udah tambahan. Heeh. Kan jadi apal meureun aing mal salah. Ieu, komo aing mah kamari. Naon eta? Ulin di pasar. Oh, Aing juga nu linglung jang. lah kumaha eta? Aing kalah jojol dengan warung wae cai ge. Astagfirullahaladzim. Pas aing ke warung kejo langsung aing lumpat berbuat berahaan aing teh mak aing teh. Allahu Akbar. Tapi Terus? aing teh pas anggeus aing madang digigireun saha? Pak RT. Kenaon eta? Sarua kapan ke madangnya aing? Jah. Pira ku Pak RT ngimaman tarawih, Neng? Uhun, Wak. Kitu bisa? Ih, Bu Nengi kalah yang seuri. Pak RT ngimaman tarawih. Ya, geranya, Wak. Kan nuju ngimaman taraweh gitunya. Nuhun. Ajeng teh budak di luar nu nyanyi. Nyanyi naon? Anu manuk dadali. Manuk dadali. Nu kumaha asik laguna? Kieu ya, Wak. Mesat ngapung luhur jauh di awang-awang mebet kenjang-jangna bangun taya karingrang. Nah, Wak, eta Pak RT ngimaman kalah lagamna kieu. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin. Eta Wak di tukang makmum lainna salat kalah joget kieu. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Gerawa. Ih, Wak. Nah, ai si Uwa ka mana? Ih. Astagfirullah, Wak. Ai Wak teh kunaon? Sejak saat itu hatiku tertawa saat mendamal tahiku lembut menatapku hari-hariku. Anu babakna bedag juga buta. Baik kan deui. Rajin boga bos. Rajin. Rajin. Berpuasa nanti taneangan di tatangan. Ari sia. Ari sukan beres. Ya bener tahu. Ini dulu. Ayo. Kumaha teh? Kayak mana teh? Ya. Ya heula. Saya kumaha aing. Masih aruh-aruh lain. Sama perasaan nu perih wae beuteung teh. Puasa. Aing ge anjir. Suwargo tansah mengolawange dicawesake kanggo Aing ge. Dek wani. Pihak batu heula. Geus jago fakta trek geus anu lah. Yo, tempo aing jag-jag wae puasa teh. Lah, siang puasa waduk atuh. Sia tahu kitu teh aing. Geus teh terang. Da udah tak sirina. Ya udah sok itu lagi keserang.
cari takjil buat nanti kau buka sama si Puloh itu. Naon iya bang Asina? Itu kolak namanya, Dek. Kolak. Ya. Ulah tinggi muka tuh. Aja nih. Tujuan kayak Jangan. Suwargo tansah mengolah. Bisa mana pembesis satu lah, cik aing ge. Nggak bareng dong kumaha aing mah puasa tah tempo geus baru lah aing mah. Baru mah atuh. Sudah kan itu tolil. Dikira pada apa? Yo, tempo aing mah jam jago cai. Pakil deui cai teh. Betul-betul serius. Yo, tempo. Tah, duit kanyat baru lah aing mah. lah Mau cai. bola non tapan ngelap tah. Naon? Cik cengek. Action. Kanggo sopo wae sing kuat imane lan becik ngamale rikala urip ono ngajak aja betarin ngajak dipalas kan tahu sok neng langsung Jadi bahaskan buku yang serius. yes dapat kerja orang serius. Mesat ngapung luhur jauh di awang-awang mebet kenjangjangna bangun taya karingrang eta imam teh kalah kieu alhamdulillahirabbil alamin. Udah syuting. Ayo ting 2 kali kan neng. Anggaskeun lagu eta na. Laguna udah syuting. Alhamdulillah. Keren neng. Alhamdulillahirabbil alamin. Fa bidunya ya akhirat. Roti naon tuh? Oke, hari itu bukan nama enaknya. Gus. Iya itu kan. Ya kau tak nang serius. Ih, loh. Wah, mana? Diuk balik diuk. Langsung diuk nih. Diuk langsung diuk. Yo, Itu udah. Ayo yang jadi tuh dah. Wayang mulu pebangun. Kari kuhut. Iya, aing mah wae sanggup imam mah angin di ka magrib ge aing mah. Nempa banget. Ih, ulah. Jangan lama. Kalau lama Kira wae aing mah aneh pisan sama teh. Ari aing teh kade. Ih, aing. Lah ada wae kuat sih mah. ada nu iya tuh. Cek langsung.